dua jajar imam jeung karpet. Halo. Teraskeun ieu teh teraskeun. Eueuh deui da. Tuturkeun nu paling utama dina kahirupan mah urang ririungan dina kaadaan teh pan geus dicontohkeun ku Rasul al jamaatu rahmatun ku kumpulan dina hate teh mata kadatangkeun rahmat. Nabi Muhammad Nabi akhirul zaman sok pan kamari geus penampilan miluan ahli qasidah mah. Rahmat bagi umat di seluruh Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang Allah. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Dugi ka dieu Islam sampai nepikeun ka ayeuna ngayakeun pangajian pan ieu teh uswah ti Nabi. Betul tuh. Nabi Muhammad bagai pelita cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat sampaikan sholawat salam. Aya lagu qasidah nu kitu sok tampil ibu-ibu di desa ini. Di langit ada mata teraskeun ieu teh tuh. Ari nu edan dikeprokan teh ka harta. Teraskeun ieu teh. Nabi Muhammad tuturkeuneun urang mah kade tong nyelewang waktu yakin ieu teh waktu nu bermanfaat. Sabaraha jam calik dina wengi ayeuna dibalas ku Allah ku manglipat-lipat ganda amin. Mangja abil hasanati palahu asru amsalia. Da geus puguh hiji kahadean rek dibalas 10 kahadean. Matak tong hitungan jelema mah sodako jang acara digantian ku manglipat ganda amin. Komo tah lamun jelema anu sok kurban hiji doma teh pan luar biasa waka jadi tutumpakan di akhirat teh. Hiji doma komo lamun sapi ku tujuhaneun ngabring ka akhirat teh. Ngan mending mana antara doma jeung sapi anger mending doma saurang ngingkig situ. Sabab sapi mah engke mun ka surga teh kudu nyamper heula. Eueuh hayu urang ka surga. Kelacan mani. Tak hiji sing badag doma. Halo guys. Kuncina mah aya dina sadar hate. Jadi menghadapi akhir tahun intina mah cik hate nu ayeuna mah ulah sok goreng kabatur. Betul tuh. Da percuma duit sagunung ge atuh salaki beuki nyanung bahagia moal. Moal. Imah pinuku harta banda tapi salaki ulin wae ka imah rana bahagia moal. Moal nepi ka gajah tanukan belut-buluan baso persegi 5 ge moal. Artinya kesadaran hati hei tanamkeun dina wengi ayeuna tong goreng kabatur. Aya jelema ngomong kieu tong di deukeutan pamuda eta mah bongana sok mabok. Hei buah di deukeutan mah eureun mabokna teh. Tong di deukeutan si eta mah bongana milu ngaji hungkul setahun sakali par eta pas ramena hungkul pas akhir tahun. Da si eta mah di luar eta mah tarang ngaji minggonan mah teu milu. Keun atuh sakitu ge geus untung punten. Kupu-kupu yang indah dulunya adalah seekor ulat yang menjijikan besti dengekeun. Lain takbir engekeun aceng sia teh. Halo guys. Punten. Jangan langsung terburu-buru untuk menilai sesuatu. Ini hanya soal waktu untuk bermetamorfosa guys. Mending keneh urut bajingan daripada urut ajeng. Pak ngomong tong repe wae ngomong sok. Mending keneh urut bajingan daripada urut bajingan mah tobat, urut ajengan mah kumat. Punten, lain ngaku goreng da cek batur ge urang teh ustaz cek batur mah. Ajengan mah salingkuh moal cager 10 tahun moal. Lain betul-betul eueuh elingan salaki. Teras. Halo? Urut bajingan mah bakal tobat, urut ajengan mah bakal kumat. Lain saha euy anu peuting adan teh pas subuh eta ya Allah meni ngeunangeun hek tahrimna ya Allah meni halim eueuh teh apal pan si eta teh tukang mabok ngan ayeuna mah tobat geus saminggu sok adan wae alhamdulillah. Urut bajingan mah coba urut ajengan lain euy anu digerebeg di oyo teh saha kamari teh. Nah teu apalnya maneh pan eta teh Ustad Muhyiddin.
ajengan goblok mah hese ubarna. Intina mah pangeling we ka masyarakat kudu cager, ajengan ge kudu masyarakat butuh ka kiai, kiai ge butuh ka masyarakat, sehingga dengan sosial ini terbentuk simbiosis mutualisme besti denge. Halo, teraskeun ieu teh teraskeun. Allah karim, bangun supaya orang menilai dina peting ayeuna teh gedekeun persatuan dan kesatuan. Allah palobadinya mah rumaos abi teh ya Allah tukang dosa rumaos abi teh tukang doraka, tapi abi mah bade gaul jeung ajengan hok rangkul be mana nu peutingkeun bae abi gaul jeung biker subuhan. Aya jelema nu ngomong kieu tad kan kerame teh ayeuna teh biker subuhan teh di Tasik teh kieu urang mah pernah cenah baheula can eling mah subuhan teh biasa ngaji jeung batur kajian ngan jam 2 mabok heula keun bae da geus ieu mabokna ge. Ayeuna tobatna daripada mabok tu tabrakan sia jeung entong lain sahid suhad mah. Keun bae na maksiat manu tadi ayeuna mah genti kagorengan teh ku kahadean wa addi sayatal hasanata tamhuwa. Hei, manyarek maksiat terus da urang teh moal selena kitu. Da lamun di mana urang goreng ge anak mah hayang jadi jalma sol. Punten. Jubah mah ieu mangan saukur raksu kanu ditilai ku Allah mah. Walakin yang duru ila kulubikum wa amalikum hate angan da urang menang meuli tila jada yuk sebaranya kamari teh 140 itu jeung ongkir teh 153 da diangsulan 7.000 bisa mali jubah mah teh sok bapa di jubahan jiga ustad laras teh da diimage kuring ku pamajikan teh dikeun al mukarrom geura nyatu di dia hungkul disebut amukarom gerahakan pedaku si amukarom awo pedang mah cucukna biasa we urang ge teu boga duit punten Pak ieu mah kur ieu nu ditilai ku Allah mah makana kieu ya jelema kumaha ustad jelema nu tara di kopiah pidato hade teu hade ngan leuwih hade cik atuh da guru urang teh baheula teh nyontohan teh di kopiah bisi ngagorengkeun jalma nu di kopiah. Ayeuna mah tong didengkeun lah jelema nu di kopiah teh tuh nu tara di kopiah ge jarago pidato nya alusna mah tuturkeun da guru urang di kopiah nya ge ieu eueuh ti rasulna da ieu mah kopiah Jokowi betul Prabowo nya nya pun emang mang wawa teh teraskeun ieu teh keunelah ayeuna mah teu kudu riweuh hei rek sawe presidena rek 01 02 03 nu penting matong 0 betang jeung 0 kuota satujo angger geus meunang nguruskeun KPU sok beak duit gaji 1,5 juta teh nu puguh mah anger urang sadayana ladang sorangan ladang ibadah tong kalah jadi goreng jeung tatang tong dideuketan si eta mah beda tiba-tiba tinggal buukna ge jabrik ari kitu naon hubunganana buuk jabrik da ayeuna mah nu tukang ibadah teh lolobana teh nu jabrik justru mending kene jabrik tukang sodako daripada botak tukang adu hayam alah tong sok goreng ka batur dan nabi ge pan kangjeng nabi teh rambutna teh panjang tong sok goreng laras kitu nu botak alus meureun rapi nya ge beak kopiah teh logo da kalegleg teraskeun ieu teh teraskeun lah tong dideuketan si eta mah tukang adu hayam boa cek abi mah lamun jelema ngomong kitu tingali heula buktina boating teu kitu da memang si jelema nu ngadu hayam mah goreng di mana-mana aya jelema ngadu hayam curhat ya punten hayam teh sok nyeri hate curhat ka sapi cek hayam teh pi naon ya teu ngeunah aing mah pirage macokan pare saeutik nepi ka ditajong di baledog nepi ka ditakol kadang aing mah mun ieu teh dah ada milu ceurik sapi teh komoyam aing mah susu diracek unggal poe nepi ka lino emangna aing teh jablek lain seuri setung teraskeun ieu teh tapi anggar dan nu rema mah beulah dieu nu dah di mah kieu ya cenah kunaon pabang emok isuk riweuh ayeuna teh rek hancur habluminanas alus ku kumpulan ngan bisnis haram saya berjanji apabila tidak bisa membayar saya siap diasuhkeun ka solokan gelo
paingan budak teu soleh da dibere duit haram kalah mutar budak teh juga blender. Da didalilan deui ajengan teh kos nueun ngenangkeun haram da teu mere ieu ngabejaan ajengan. Da bingung hese serba salah. Kadang ketana ketuana ge pamajikan ajengan sabare main ucur. Teraskeun ieu teh teraskeun. Moal urang teh ngirung bakal urang teh bakal istiqomah bakal insya sanajan istiqomah teh hes sing saya habluminana riungkeun pamuda teh hayu urang ngobrolkeun masalah kahadean tentang ilmu da pamuda mah sabenerna mah mun ngaji wae mah paripuh eta teh keuneng ngajina mah sakeudeu ngan sok ngawadulna eta resepna teh bae ngajina setengah jam sok suguhan kopi da daratang eta teh walaupun menang eta daripada ayeuna dikieukeun cicing lah anu ngajina heureuy mah tong ngaji moal aya nu ngaji atuh da kitu mah da beda baheula jeung ayeuna mah sok ujianana hape lamun ayeuna kat langsung dihalingkeun bakal keheuleun kana agama teh memang teknologi teh ayeuna teh beuki unggul tapi barudak beuki ngedul lares teh da barudak teh leuwih apal keneh lagu ieu atuh gara-gara sebotol minuman dia jalan tuh cek aing apa tong goreng budak tatangga we kadenge kini ku sadar kop tuh mata cengir teh da apa geuning ustad apa di apa ke jang pidato aing menyaung apoe ki kieu anda era apa budak RA teh da ayeuna mah kuring mah pang seueurna murid di Cipatujah teh RA terbesar teh di Abi hampir SD Cikaung Ading ge 95% muridna ti Abi ngan kitu hese ngadidikna leuwih apal keneh kieu cinta siapa cinta salaki batur astaga apa cicing bapak mah mau ngarti cicing aja dong don't want melok to want to babi diapalkeun hese lagu eta ku aing teraskeun ieu teh teraskeun hei atak neng ya punten neng ningali ka dieu tugas urang mah adalah kuatkeun hate urang yakinkeun tina husnudon teh babarengan diriungan dina kadean sing yakin ajengan pasti bakal manyur kana hate urang nu tadina urang teh rupek di papatan ku ajengan mah bakal leuleus hate jangan sampai urang teh terjebak dina buayan-buayan cinta palsu kade ya anu video call malam-malam suatu saat pasti akan tenggelam laras teh ulah sok katipu teuing komo santri mah da jago ngadalilna tuh ka awewe teh matak santri mah babari meunang awena teh da pinter fil ismil muprodi wa jam'i taksiri di saat ku sendiri tiba-tiba kau datang menghampiri edan si eta mah nya euy walil jajmi alamatani asukunu wal hadpu walaupun kau sudah ninini tapi kau tetap masih hipu lain hade-hade si teh eling nu agung ni badag ieu panggung teh da asa can kadenge ajengan edannya euy teraskeun ieu teh kudu emot kadinya mah punten tantangan rintangan urang teh berat mun teu emot kana eta mah kenapa sabab urang teh hirup teh rarasaan mah bakal sorangan urang bakal boga anak tapi mun anak diantep mah kumaha bu cik aya teh geus aya pasantren ibu mah tinggal jang ngaji atuh jang ngaji tinggal kitu hungkul da punten sabenerna mah kewajiban teh lain ajengan hungkul punten ti pamarentah ge sok atuh arusik RT teh ngagiringkeun papayan budak teh sanu teu ngaji teh dengekeun RT mana RT teh ieu yo di akhirat aya budak teu ngaji nu bakal ditanya teh dua ajengan jeung pimpinan eta kampung ngaulang teh maneh teh henteu abi mah kaluar wae haye we bisnis ieu teh memang ceuk batur mah ajengan tapi budak mah diantep cilaka murag ajengan teh sia ayeuna ieu kumaha ieu pemimpinna di lembuna aya nu mapayan ka ieu mah teu aya mun gaple mah aya di posrona kabagean dorak berat jadi pemimpin teh lain wae nguruskeun bansos wae halo guys lain RT ieu urang mah RT Timor Leste urang tong sok nyeri hate supaya urang teh babarengan ngagiringkeun para pemuda sina daek ngaji sina daek berjamaah
lamun ieu pinuh ku ngariung ngaji kieu berjamaah da bakal barokah tingali we di Mekah doma teh marontok dan nu ngaritna tu tukang ngaji tukang berjamaah padahal di Mekah mah kang haji jukut hese di urang mah jukut loba doma teh baregang nu ngaritna leuwih begang tibatan doma da tarang ngaji si eta mah parae cai jam-jam ibu-ibu kadieu ningalina da ieu teh kabeh cager jelema anu hulang-hulang teh si eta mah kunaon atuh ieu eling komo mau balik teh heureuy meureun ngajengkang jiga mah punten cik cai jam-jam pernah saat teh barokah nyampakeun jelema anu berjamaah di Masjidil Haram jeung bungangan piraku rek di saatan bisi jelema terasa berjamaah di dieu ge lamun daraek berjamaah dina ngaji dina salat teu bakal babahari rezeki teh amin insya padahal hujan jarang Pak Haji di Mekah teh di urang mah dibere halodo we 3 bulan gararing sumur teh modal gampang omeh hese yarpaul barakata di mingkas bihim dicabut barokahna da bohong usahana ilmuwan si eta mah matak punten teu pirah dina masalah salat urang teh asasah we teu kudu tanpa ajengan da geus diajarkeun ti leutik keneh punten Pak loba keneh kolot nu teu bener salat teh nu teu make ilmu contoh we usik 3 kali da asasah we sami Allahu liman hamidah cicing leungeun teh kudu mah kieu sami Allahu liman hamidah heup kieu nah mah kudu gituan komo ai aki-aki keur tarawih da heureuy kiki bismillahirrahmanirrahim aya incuna di kieu cicing sia teh urang masuk mikir akina geus goblok komo incun Pak mesin geus kolot teh bapak teh ragap cik urang teh geus bisa naon ieu teh ilmu salat teh bener ari tajwid teh bener teh da loba keneh jelema can bisa ngabedakeun do da aya jelema nu maca kurang ge angko dodoh rok maca yasin teh bener teu apal ipa akrob ausat ap ipa abada aya jelema nu ngomong kieu wajah alam mimba ini aidihim sedang mobil hapim sedang nah cek aing teh nah yasin teh jadi sedang-sedang sia teh padahal ajengan di mana-mana hei bodoh teh di hampura da ustad di mana-mana Allah mata kieu Islam teh pamuda supaya daek ngaraji bakal hampang mun diukur ku ilmu lamun deket ka pasantren tapi Islam bakal berat mun diukur ku kabodoh abis sok nyontohan di mana-mana kieu punten aya jelema bodoh ngomong kieu tad cek aing mah nu bener teh taraweh teh 2 3 jeung witir cek nu jadi nya 11 nu bener mah jeung witir da jelema pinter mah teu kudu debat tinggal diamalkeun teu kudu ngadebat batur nu 2 3 bogaheun dalil jeung witir nu 11 jeung witir ge boga dalil nu goreng mah anu tara taraweh betul teu tah gorengna urang teh kitu paingan pamuda di daerah Batur teh dareukeut teh sok ngadebat dihana peula ilmu pake ceuh cek aing mah nu bener teh ye subuh teh kunut ye nu teu bener mah teu kunut urang nu kunut beureun NU sarua boga dalil batur ge nu teu kunut kuat boga dalil nu goreng mah nu salat subuh jam 4 kali 2 jam sabaraha tah nu bodoh mah jelema nu tara salat eta halo tad cek ustad ieu mah ai joget hukumna halal haram dijawab we ku kuring teh halal sakapeung da ditunjuk tah ieu ustad sesat teh nah si teh ngomong sesat ke aing nah ustad ngahalalkeun joget da emang aya ca aing teh joget nu halal sok ngais budak teh joget da moal hees manya ngais budak ieu ujang geura bobok ujang geura sareng bobo moal kudu usik kabeh boy ai joget teh sama dengan goyang anggar kudu ge nang ning nang nang ning nang milu ieu teh sok mun bujur teh usik mah da ngewa bobo jang bobo moal ngeunangeun anger milu jeung bujur ujang budak caha ujang budak caha cek budak teh pan aing teh budak sialin halo guys nyat eta Bu Haji qosidah ge bener eta teh mata jogetna qosidah halal da dakwah qosidah asal tong erotis we joget teraskeun ieu teh teraskeun Allah karim urang teh keur ngais budak teh bari kieu anda jagreg mah ngewo budak teh tingar kalongeun atuh berarti goyang eta mah ibadah Pak RT tong ngahulang Pak RT geus geus ieu eta mah ibadah teraskeun ieu teh teraskeun
Allah karim palebadinya luar mana atuh nu haram joget tah punten ya bisa kasih niran datang nu dangdutan dan nyanyi nama tuh da saman gesok dipake biasa nu goreng matah oratna geus leungit al haya minal iman sok da joget mah teu mata kusik sahwat contoh ibu ditiung nyanyi da batur ge lamun ibu ditiung mah bakal sopan nu melongge cek ibu teh pertemuan yang ku impikan kini dengekeun era aing cik dengekeun era ieu mah contoh ieu mah moal ka dieu deui mah rendah kini jadi kenyataan pertemuan yang ku da si eta mah nu pabujur aing cek nu nyanyi teh nya ibu paling jogetna ge anu rapi ditiung mah moal abrak-abrak teh kieuan paling sakit karena percintaan kini telah terobati kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi pertemuan kia-kia teuing usaha teh euy tah mana nu haram nyanyi dangdut nyage dangdutna lagu Arab tapi bulucunan ping-ping katingali buuk jeung bujal dan nu kitu mah jogetna ge teu moal lungu pas gigikeun wah tah nu dorah kana teh eta mah kana aya jelema ngobrol bade naon syukuran pernikahan peuting ajengan ti beurangna dangdut dan nepi ka dina uleman kieu nyuk curug galur sunah rasul bade nikahkeun pun anak anu namina Neng Ritna kajang enton wassalam goyang domret hiburan nanti malam ari ti luhurna mamawa Allah jeung rasul ari kahanapna goyang domret hianat sia tong make uleman kitu halo guys ngahinakeun ka Allah jeung ka rasul matak teu kabeh joget teh hei goreng tukang karedok teu joget moal anu meuli ceuk moal tukang karedok kieu sabaraeun karedokna marebuan degoan ku sianya teu bisa anggar kudu kieu sok tukang aja sabar ayeuna mun bujur teu usik da ngewang sabaran karedokna meureun ceuk nu meuli teh ari ieu teh jelema jombing anggar kudu kieu aja cabena 3 siki eta nepi 3 karung kayak nu diladaan di talian ku karetnya nu tidak diladaan di talian ku tamangnya berarti joget mah ibad Allah mata jadi jalma bodoh teripu nu halal diharamkeun nu haram gesok dihalal aya jelema nu ngomong kieu tah mun kiamat sakola agama prae teu bingung aing ngajawab yeuh jang engke mun kiamat mah sakola agama pre da ustadna ge kojor hese budak ngomong jeung jelema bodoh mah hese tah teu kaharti cik aing mah Islam lain teu kaharti maneh teu ngaji naon sono teu kaharti yeuh kapan yeuh lamun urang teh hitutnya kan kudu wudu deui nya kudu teu kaharti Islam teh kurang aya nu hitut bujurna anu kudu kumaha beungeut heueuh nya euy jeung sempet reka tipu balikeun ku aing teh maneh mun bekok nu era beungeut atawa bujur beungeut tadi sok omehan beungeut sia saseutna hese pa ngomong jeung jelema nu tara ngaji mah hese ibu teh suraseuri jigana we urang teh tukang ngaji urang mah moalkeun aku tahayul ceuk saha justru pagawean urang sok aya nu kitu da teu kabeh bahasa kolot bener kade tong cicing dina lawang panto bisi nongtot mun nongtot leho mah kaharti jelema sieun ku panto murtad sia tah betul teu hubunganna tapak amal tak pantom aya jelema nu ngomong ngalewat nu maot awas sia nu maot poe Sabtu main tuturkan eta teh jelema bodoh unggul teu kabeh bahasa kolot bener da musim poe Minggu ge aya nu nuturkeun mah nu maot teh mah nyamait ka kuburan mah pacul sorangan aya buuk luhureun imah teh wuk cek jelema beleguk mah bapana gebak naon budak orok kene sia teh mah nyaanya kerono deui sia teh bapana ngahulang buuk ge ngahulang cek buuk teh naon da aing mah teu ngareuneuhan sia dan nu ngareun sia mah teh buuk dina kolor bapana nu aya lato-latoana eling sia teh Salatullah salamullah
toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah sarang sadayan Allah Allah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin pamudana diberkakeun santri nage diberkakeun warga-warga mugi selamat kumpul jaga di akhirat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah amin ya Allah ya Rabbal sok bu lamun pamuda caliwera urang beki ko caliwera sing ingat we karena iya lalakon urang teh can beres sakaratul maut jeung nyerina anu kacida kaalaman teu acan acan dua hudang ti kubur bari keluarga teu aya anu ngabaturan tilu perjalanan alam masar pertanyaan munkar wa nakir opat perjalanan alam masar lima dibagi buku catatan amal genap ditimbang amal tujuh nyukang dina sirata mustaqim mun urang tara salat tara ngariung di pasanten teu alaikum bimujalasatil ulama rek naon bawaeun dan nu bakal nyapaatan teh lain rasul wae Al-Qur'an para ulama nu baheula ku urang dituturkeun kahadianana betul ieu pamuda teh luar biasa nah jadi ngaharuleng kieu reuas ka urang geus didaguan iraha-iraha cenah tong heureuy wae kudu aya bawaeun ya engke pan matahari teh terbit di sebelah kumaha dina kitab Daqaiq teh terbit di sebelah timur pan aya nama terbenam di sebelah dibalik emang terbit di sebelah barat terbenam di sebelah jelema reuas kabeh kan nya sajelema munafik hungkul langsung ka imah muka Al-Qur'an buka pas dibuka eueuh hurufna saeutik-eutik acan Quran jelema reuas balik deui naon sababna rek eling ngan tidinya punten matahari balik deui normal nu tadina terbit di sebelah barat terbenam di sebelah timur ciri kiamat normal deui engke teh terbit di sebelah timur terbenam di sebelah barat ngan punten pintu tobat geus ditutup ku Allah berat bu neraka teh panas lain pop es teraskeun ieu teh ya, abi mah barang datang teh sugan teh santri teh orang jauh we wungkul pak teh jeung masyarakat dang bunga ulah bakal ngomongkeun batur ye di pamayang di abi anyar kene 2 bulan teh kieu ye meh teu era mah wang bedakeun santri jauh jeung santri masyarakat aya laporan ti Ustad Pami teh 25 santri da ayeuna teh geus teu ngaraji deui hese pak ye ngageungkeun budak lemur ieu mah urang mah tinggal ngagerakeun dukung tong sakala di komen aya iuran saeutik mah keun bae atuh bere ulah imah pamuda teh kos nu heueuh ngayakeun acara barudak teh diduitkeun nah goreng bibir teh sia teh paingan teu maju-maju da kolot ngomen wae ari manehna tara ngaji kudu didukung Muhyiddin kupingkeun teraskeun ieu teh kuring we mun nyieun acara nyieun proposal dibawa ka desa di komen acara wae nah teh deg terus naon nu diharapkeun teh pan aya khusus jang danana urang teh sok berat sabelah paingan we pamuda teresepen kana gaji teh sabab kurang diintimidasi wae da mikirna teh lah dari Tasik mah anger budak teh bangunna teh kana geng motor kan teu kabeh kitu nya leres teh ngobrol atuh era urang betul
Allah Karim lamun teu ingetkan eta mah coba Pak mun budak dicuekeun ayeuna para kiai ku pamarentah main game online jago tapi maca sapinah budak teh boloho belajar tajwid banyak yang gagal tapi joget TikTok mah banyak yang hafal pernah nempon ini jeung incuna joget neng ka dieu cek ini hei sayangku hari ini aku cantik nini nanggus goblok itu komo incun matakan pendidikan ama kikiata keun bae ngaji sakedeung teh tapi bakal kalah hasilna hei Pak punten ka bapak ini tapi tong nyeri hate dan geus mah geus imah engke mun aya budak keureuneuh ti heula da lain salah anak ieu salah kolot eta teh kunaon budak sagelis-gelis make dikencarkeun da lain emai badot budak mah geulis cicing di imah tong dikencarkeun lieu mah mangka mana budak nu geulis teh da budak aing mah geulis loba nu nyamper jahiliyah sakolot kitu teh kunaon mah budak mah nu geulis mah cicing di imah Pak kurungan ku carang kacan hejo mah jiga jukut satuju kumaha urang anger Pak kumaha urang lah lain kumaha barudak da budak mah kumaha urangna tegas budak mah moal ye kuring teh baheula teh mas santren teh lain ladang hayang jujur salilah 8 tahun setengah di Manon Jaya betah teh aslina wani diriungkeun ngan pedasieun kumaha mah da galak pun biang pun bapa mah galak teh di panggung cek pun mas santren cek apa moal da apa ge ajengan geus ngaji ka apa cek pun biang di dapur naon cenah Pak budak teh moal cenah mas santren naon eleuh moal di aku anak kumaha mah tungkul eta urang berarti aing dihapus tina kakak imun kieu init mas santren bebeakan kerleutik abi mah da keluar SD teh kelas genep teh 11 tahun dan 5 tahun eta 5 tahun setengah asup SD na datang teh ka Manon Jaya da jebleh atuh hayang ka mama hayang uwi ngalaman teh neng kitu ngalaman urang dibawa teh ka masjid kalau beuki tarik kabayang lawang imah komo mun ada nu ngeunaheun teh geuning nagana teh hayyalah da ceurik hayang ka mama wih heg lamun urang keur ceurik geunggeuy kitu teh disamat ku pengurus dalin repeh ieu Bu Haji kalau bukit tarik jebleh teh kunaon hayang balik repeh hayang ka mama repeh heg diciwit geuning urang teh era isin keur 5.000 ayeuna mah cenah 6.000 langkung abi mah keur 4.000 5.000-an diciwit dan nyeri urang teh repeh we ceurik di nu diciwit teh ditahanan bari alih-alihan teh ngalaman asli nalin dongeng ieu teh hayang kieu teh berat heula jebleh heula inget deui lawang repeh ada hayang euy hayang ka mah repeh pan maneh budak ajengan sanu rek keun bae batur ada hayang balik jig balik da teu apal jalan ngalaman da teu langsung kieu bisa pidato da baheula lagi diajar heula nyebut wabillahi taufik wabillahi taifuk batak mun budak ceurik di pasantren tong saruana mah budak budug balik watir budak tah makana budak kuat kolot lebay moal bener anger moal tamat masa teh kolot lebay keun bae da budug-budug ge kuring ge baheula ku apa Pak keur zaman anu Pak dokter teh jurueun Manon Jaya tos pupus ayeuna mah are cenah ada daging monyet maneh moal awios di dieu teh wah atuh bola dieu teh wah atuh teu komodina catangna teh betah subuh nih borat mana mah ngeunahnya jadi ustad mah tinggal ngomong teu apa mana memeh urang dibere adrahi teh ripuheul halo guys Gusti nu agung mun urang mikir kadinya mah enya betul ieu mah tak tong sok dicaliweurekeun teh ye urang jaga martabat komo budak awewe mah sina resep ka pangajian da sebenarnya mah dajang naon mas santren jauh-jauh ge ari balik wae mah mending kene deukeut tapi ngeureuy leres teh budak teh bubulucunan diantep ku kolotna kabagean Pak urang teh panona alus irung alus asik ditempoti hareup digigir miluan era aing miluan era coba ingat kena ngajedog bapak mah ngan hanjakal pisan kalakuan
tong ka urang atuh nyebut setan sih tuh tarik sih nyebut setan teh gunta ganti asik teu syirikna tuh bajar ada didikan agama gunta ganti lalaki nah kunaon nu geulis asik nah kunaon nu bangor miluan era tong ningali ieu geura tong ningali ieu ka dieu kana biwir nempona jiga nama ngarasa asa aing tah boga balaga sih teh bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka kulit kelir koneng cang ka dieu melong nah tong ka dieu dapat badag bujur aing geus heureui wae ustad teh damun serius mah marantok nungtutan Allah karim teraskeun ieu teh teras lami di mana jaya teh cek apa cik bisa naon ada teu pinter ieu ngan saeutik manfaat alhamdulillah cek apa teh ari Pak Ustad mah atuh merendah kolot na ieu jigana mah pantes we jadi ajengan cek saha Kang Haji ye apa mah 5 putrana teh abi jeung nu kadua teh kan tunjinya baheula teh satahun hiji da gawe mun baheula teh abi kieu nurutan pun bapa atuh tadi pun bapa abi teh putrana Kang Haji Marjud nu kahiji ajengan galedeg teh budak wios teh naroskeun tah nu kadua mah si abang desok di abang Rifki badag kawan abi 72 itu mah komo 80 kilo da kacentet ku susu urang mah baheula geus atuh heureuy wae serius geura era yo Bu di ditu di Bogor nate lah itu jadi tukang ngawuruk ngaji tukang ngarongsen da si eta mah di kesehatan di radiologi ngan kuliahna beak kebon sabaraha hiji cek apa teh teu kudu jadi ajengan kabeh dan nitah masantren apa mah teu kudu ditah ajengan neangan ilmu amalkeun salat pake oh nya siap da bener abi kieu dan nu kadua mah di Bekasi bahkan leuwih beungar geus buka Fortuner komo itu mah urang ge porjengker ya cek apa teh ka dieu balik aa nuhun maneh manfaat dede manfaatkeun eta kudu jadi ajengan kabeh dede maneh nu ngubaran katabrak sedan si aa nu ngubaran katabrak setan heueuh bener coba lamun ayeuna jadi ajengan kabeh meureun ngawakilan tahlil teh kalau teh bingung ka saha nya euy kana di urang jadi kesehatan mah ka urang kabeh tahlil ayeuna mah eueuh amplop tahlil 50 eueuh geus 100 sih pamayang begang 50 mah mai kana naon di demo ku aing komo lamun ieu mah eta teh jeung ngurebkeun teh 200 pokona mun jengtalkeun teh sagala rupa teh kadang 25 kadang 300 komo mun dikunclung di laut mah 500 matak bingah aya nu kojor proyek heureuyna didengekeun teraskeun ieu teh teraskeun pantes sok budak teh punten ya jang pamuda wabil khusus anu di lemur abis sok nerangkeun di mana-mana pan baheula teh sok aya lagu qosidah di dia qosidah masih aya keneh teh tuluikeun da cerawis mah bedieu atuh heuh marawis contoh pieu kieu baheula teh sia aja mah baheula teh baheula kerja mandi desa sok lomba qosidah ieu inget laguna teh dua nu kahiji mah kieu laguna teh ya Rabbi balik shalala nu eta juara katilu inget ya udah eleh baheula da ceromlah grup ceromlah nu kajina teh inget keneh urang bagian kecerek inget keneh we lagu nu kaduana teh nyiniran pamuda tahun 2000 tahun harapan yang penuh tantangan dan mencemaskan tempo tahun 2000 bakal mencemaskan loba pikasieun budak wahai pemuda dan para remaja ayo siapkan dirimu yo siapkan dirimu 2004 teh 2024 2025 siapkan dirimu siap ilmu siap iman siap mun teu siap ilmu teu siap iman ripuh hirup inget eta lagu eta baheula sok bagian Cemar City Cekokom Ceimas eta kitu da kosina kitu tuluikeun laguna tahun 2000 kerja serba mesin berjalan berlari eueuh ngagigihan sangu ayeuna mah Magicom eueuh naeur cai ayeuna mah dispenser manusia tidur berkawan mesin makan dan minum
Allah sungguh mengagumkan tahun 2000. Namun demikian ngiluan era. Namun demikian penuh tantangan. Bagus. Penduduk makin banyak. Mencari nafkah. Semuanya tenaga manusia banyak diganti mesin. Allah, sawah ditanami, gedung dan gudang, hutan ditebang. Allah, semuanya langit suram. Akibat kagok kedah perdamaian eling halo nu diharap ge eling atuh cenah saru teraskeun ieu teh Bu siapa muda iman ilmu geus puguh man aroda dunya palaihi bil ilmi waman arodal akhirata palai bil ilmi waman aroda huma palai bil ilmi sadayana ge kudu make el kunaon atuh urang kudu boga ilmu pan urang teh bakal maot engke nu ditanya teh kieu maot teh ari mana ibadah make ilmu nu ibadah teh make ilmu ge berat komo nu teu salat-salat acan halo Allah Gusti punten Bu punten da ari maot mah geuning rahasia aya jelema ngomong kieu manya si eta maot kakarek ge anyar kamari momotoran ayeuna geus maot deui teu aneh jang jelema nu aneh mah ayeuna maot isuk momotoran betul Allah kari ye dan nungeuna mah hirup mah ye pangeun teu betah cicing euy kang geus morosot calana baiklah saeutik mah sodako anu kene Kang Haji punten abi bisi rada ngobrol teu akur jeung umur 31 tahun kelahiran 83 ngan nikah 22 tahun da kabeakeun awewe bola teh nu kahiji mah tos masantren di Bayasari ti usia genep tahun 7 tahun geus arek 2 tahun eta teh alhamdulillah mata abi mah budak teh ti SD kene kelas hiji di pasantren teh di ditu teh datang ka ditu sugan teh urang Tasikungku aya urang Lampung manya orang Lampung ge kuateun piraku urang aya nu ngomong kieu tega cenah ajengan teh budak leutik keneh mah kuduna ge jengkolot keur nyusuk keneh umur sakitu make di pasantrenkeun balik keneh ku aing teh leuwih tega keneh ibu budak kana HP sapoe jeput teu apal ikro 2 acan langsung repeh dikitukeun betul kata abi mah ti hiji SD keneh ngan abi mah dina sabulan nya ge Rajab full teu tiasa ngulem Rajab mah tos teh aya nu kosong malam mah nah ada 2 peuting mah dikosong jang naon kudu dina sabulan beakeun waktu jeung jadi anak bejakeun tentang pentingna pendidikan agama kan di abi mah di luhur atuh berat di luhur teh gereja 2 Advent jeung Protestan tapi walaupun bapatan pernah dipenjara gara-gara ngaduruk teh ya bol bareng ieu na teh kasusna teh patututur jeung sareng Pak Mahmud nu ieu baheula teh da teu ngaduruk hungkul apa mah kur ngahuru hungkul baheula teh teu sarua halo naon cenah ngadur gereja polontong ajengan teh aya alasanana anjing di kongkorongan kalimat syahadat nyeri hate teh manya cicing wae bayangkeun anjing keur kikituan asyhadu alla ilaha dina ieu teh di kongkorongan ku kertas nyeri hate nyeri teungeuna ibarat keur modal dikecerik halo teraskeun ieu teh teraskeun bakal maot dan nu ngeunah hirup mah jelema gelo sok nu gelo mah teu kudu ngaji teu kudu masantong berjamaah nu gelo mah percuma ngariweuhkeun bahkan nu gelo mah moal ka surga moal kana neraka sepakat ulama sebagian tapi saur Imam Nawawi Al-Bantani anu maitna belegeran di ditu di tanah suci kumaha saur Imam Al-Nawawi mah ulama besar nu gelo mah pasti asup ka surga asal inung bapana Islam wah manyaan tuh Imam Nawawi mah sareng dalilna sah Imam Nawawi mah kieu dalilna dina Al-Qur'an wa ma kunna muadzibina hatta nab'asa rasula tingali we tina Al-Qur'an ci Imam Nawawi teh yo nu gelo marek ngabohongkeun ayat Allah kumaha manehna ge otakna ngagiclek jadi nu gelo asal inung bapana iman ka Allah bakal ka surga insya ngeunahnya euy teu kudu salat teu kudu zakat ka surga lain teh hayang gelo teh horeang papanasanana capek
mun bere payung maleuheung. Halo guys. Gus. Hei boleh saja cek oma. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Yeah. Hei berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati. Yeah. Sagala bunga sok kagoda ku HP, kagoda ku pamajikan, agoda ku sagarupa nepi kaninggalkeun kewajiban. Tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Dagang capek diakut karena motor nepi ka gaji teu sabara, tapi teu salat, rugi dunia, rugi akhir. Dengekeun Mang Maman. Lain Maman iya Maman Amerika orang. Teraskeun ieu teh. Keur maripuh neangan duit teh kalah ka teu ibadah mah anger hapa jiga pare nu teu aya eusi. Halo. Badan pun tak berharga cek oma. Sesaat ditinggal nyawa. Mana nu baheula tukang tinju teh. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Saur oma. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah sendirian, diri terbungkus kain kapan. Pamajikan maut salah kita cerik teh bobohongan itu teh. Pokoknya mah pamajikan hirupkeun deui teh ngeuna cek RT teh keun sabar pamajikan maneh mah maot lagi tos ngalahirkeun emong pokona mah aing hayang pamajikan eta saha nu rek ngurus anak keun sabar cek RT teh tu aya gantina tatangga maneh janda beri boha nu mana. Geus kawin, geus maot mah anggar kawin deui. Mana nu bakal baeun teh? Yaumala yang paumal wala banun ilaman atallaha biqalbin salim. Hate nu salamet, mun hate salamet budak bakal soleh. Didoakeun, hei, dak kolot ayeuna mah kieu ngomong supaya barudak medaek ngaji. Loba kolot nu masih ngomong kieu, jang. Mane masuk usaha teh sing gede neangan gaji teh. Mane keluar SMK teh kudu kuliah mah geus we mane main mah. Teangan gaji nu gede komo Cikarang Bekasi mah leuwih ti 3 juta UMR-na. Mun maneh boga duit gede engke nu bungsu biayaan ku maneh. Meureun mama jeung bapa teh teu berat teuing ngabiayaan nu bungsu teh da ku maneh geus dibiayaan. Berarti nyakolahkeun budak teh lain sina kudu soleh, sina kudu mulang tarima. Tah lolobana kolot teh kitu. Mana kolot nu hade ye kolot nu hade mah jang sakolanya ngan kudu daek ngaji ka pasantren unggal magrib wae mah hade kolot kitu teh kartos teh teh mata ki Allah mun teu emut kana eta mah kunaon make emung mah santai sok jadi santri mah bisa pidato bulan Mulud bulan Rajab teh wah opak jeung wajib teh kawadahan ku bakat eueuh jadi santri mah loba kalebihanana sok ngaji bisa ngaji Al-Quran pas geus bogo dalil-dalil saeutik-saeutik mah bisa mitoha cerewet tinggal rupiah satutungna tuh so aya nu ngomong kieu cenah naon cenah si eta mah pi omongan wae komo cenah piminantueun teh hayu we sare wae kalem ku santri mah dirukiah Pak tinggal kieu ka dieu mah innalillahi wa inna cadu dikepret ku mitoha ye pamuda punten boleh punya Android tapi tong poho kamas. Boleh punya HP merek cepopon teh boleh. Tapi kana ngaji tong monot. Ulah aslina. Sabab ayeuna teh loba jelema gaya hungkul punten nu geus mah geus iman nu jelema nu can sadar gaya we diheulakeun. Padahal tanaga mah anger we sakitu-sakituna di dieu tato gambar termos. Dina leungeun katuhu gambar cukil. Ditanya rukun Islam teu bisa sabaraha rukun Islam nya 5 naon hiji-hijina Muharram sapar mulud gelo teu bangga sia boga pamuda kitu teh boga budak kitu teu bangga naudzubillah imin
dititah ku kolot ngalawan jang ka warung mung arera rera 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 moe pare atuh sia teh marera rera 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 gelo barudak enak. Halo halo ye ibu mun boga ilmu agama mah tong wa ka budak wae atuh di siniran da moal suntak sentak ka salaki teh moal mun boga ungah minggu ngaji teh kumaha ye hal anu baik nu jadi pamajikan kanu jadi salaki amalkeun ibu mah kudu ngaji hungkul anger teu boga duit menyorongon. Assalamualaikum waalaikumsalam mah aya deungeun sangu naon nya 20.000 mamai kana naon heueuh aya pararan teh saek ditemalan teraskeun ieu teh teraskeun ya malam Jumat teh atuh sambut suami teh dengan senyuman bahagia spray seseheula da sia teh mah sepanduk urut DPR da diterapkeun da disantai teh keusrakan rek bobot teh mun boga ilmu mah nyikat huntu da dicium teh seungit muah ieu mah rek sare da kalangahakan sebelah dicium teh cikurna huntu make baju transparan ibu teh cek ajengan bungakeun salaki teh nya ge ibu busekel beuteung sok make pakaian seksi salah kita balik sholat isya malam Jumat urang teh geus dahang da atuh ngajepat apa tenenenene ieu mah hareupeun salaki kalau mau sisir kerep si eta mah waktuna dipake teh kada kalah ngalah kuar jeung kutu mama geuwat apa geus dibuka calana kela can turun kabeh. Halo ya dina ukur ulijen teh bu lamun ibu ngaji teh pan minggu ku ajengan di papatan sakali ngaji ku kailmuan mah amalkeun ya 70 dosa murag sakali ngecrok salaki. Assalamualaikum waalaikumsalam pak naon bieu teh cek ustad dah ngorakene budakna masa kitu mah kasep we ajengan teh naon geuning pas sakali nyium salaki teh 70 dosa murag cek salakin ai bapak bieu teu ngaji nya pan jadwal nguseup aing bah nu bener mah bener asuh ngomong maneh teh yang nyium aing heueuh yeuh atuh langsung atuh olab salakina tos ngahakan jengkol atuh salaki tong bedegong di ka pamajikan teh boga aing ngaji saminggu sakali mingonan tapi ka pamaji Allah kali dina pada teu sampurna da abi teu sampurna jiga nu ngomong geuwat menta hampur da kunci rumah tangga mah belajar narima kakurangan mun boga ilmu nama sok da pejetna ibu teh ku bapak tapi kok geus lila mah kalah ngomong kieu sia teh bisa ngurus pan pejetna teh ku urang leres teh berek kuna mah jang ngurusna foundation wedak kuduna teh capit alis bulu mata anti badai da dibawa teh kana supra ku salakina kieu anak teh kudu kitu pahayang geuli teh petot pamaji kumaha urang da baheula mah atuh ibu ge sorak kieu teh alus keneh kris so ku bapa dipepejet malam pertama mah kesewak komo geus nini kieu mah bulok bok meureun aing ge datang ngarekam. Halo terang naudzubillahi min aya di salakina nu bedegong kieu ai pamajikan saya salaki miis ngagiclek mah keur naon ieu nuju balanya mama eta kan budak bayaran bapak kemana ye beak da sagala upati urang mah kurang kumaha ieu nu 6 juta teh 1 juta teh di Jakarta teh jeung bapak sabulan bapak mah sorangan mama mah 5 juta jeung anak pira ku teh mah ieu mama teh beak duit teh paingan aya diomongkeun pajarkeun aing teh kore anger nu ngomongkeun teh sia ieu aing teh diomongkeun ku mitoha teh pajarkeun teh aing teh kore tara mereka siap padahal mane nu mekeun duit teh aing teh diomongkeun wae ku sia teh aing teh teu ngeunah pajarkeun aing kore adi mane lanceuk teh ngomongkeun pajarkeun aing teh sok nyumputkeun duit aing mah teu ngeunah hirup jeung sia aing mah teh hayang hirup ku aing mah cerekeun tiba sia mah omongan bae geus ku aing mah cerekeun aing teh sudah omong urut tetangga pajar sok jemputkeun duit aing mah teu ngeunah ieu mane mas ngomong geus cerekeun waas pamajikanana nginum era aing asar dah susutnya
Kartos teh ibu teh. Ah teuing cenah. Ngan ku ilmu mah aman Pak. Ku aman moal aya jelema nu da sabenerna mah kieu kahayang. Teuing da ateu suku teh. Kahayang ya mah kahayang mah nya ai boga ilmu mah bapak teh bahasa teh sing alus we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manuju naon? Nuju gegero. Aduh, mani rajin. Bahasa teh aduh mani rajin kur tilu kata tapi kacapet teh kaubaran nya teh. Aduh asa dibela kata kita. Sang aya nu bedoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manuju naon? Ini nuju gegero. Wah kieu gegero kene. Naon atuh kawe teh sia teh naon? Nyeri hati teh. Padahal pagawean awewe mah eueuh tapakna. Aduh, sip. Terakhir cocok ngaji di dia mah sarua edana. Teraskeun ya teh. Sok palamun inget kana eta mah moal ngirung da ai apal ilmu nama. Mana nu mah nuju naon? Nuju gegero. Yo aya gehu canak ti festival kanggo mama. Padahal ibu teh teu menta gehu ngan salaki hideung da leuwih ngeunah kene anu hideung sorangan. Waduh apa man dia meusing aki-aki nini teh beuki geulis ceuk sini. Ah era geulis geus kolot. Bohong anger hate mah sini teh deng teng 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 deng teng 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 deng tumpakan bae so. Komo mama nuju naon? Ye aya mama ka mani geulis mama keur gegero da eureun gegero ge. Kabhi kushi kabigam papelong-pelong salah kina di lawang panto pamajikan di dapur apa mama Indiaan langsung puterkeun pamajikan teh tuhi tu jannat meri tuhi mira junun hok ter mama cium teungeuna muah bau sunlight tuhi caya tuhi apeuna banaya aruku cenah janume bate isnahi janu mama tuzmera bedi getah sarua goblogna kudu dibawa ke rumah sakit jiwa keluar naudzubillahi min sok entos era jadi warisana ka pamuda teh adalah ilmu harumkeun ieu heg urang sadayana dukung aktivitas pamuda teh satuju tah Agustusan kudu nyieun deui kikieuan teh osok lin kudu bagus ieu mah geus merenah kieu mah teu kudu dipapatahan atuh teraskeun ieu teh teraskeun sok ayeuna mah tah make kope hideung teh kuring sebenarnya mah era naon sababna mun dina TikTok siaran langsung justru dukun-dukun teh nu kaluar teh sok make kope hideung kieu anu sok ngitung hodam geuning ai urang ka teu pede make kopi asal teh paling bodas nu pede teh ai nama dukun teh geus pahili jeung adengan hodam sebelah kiri pendamping kanan cenah kuntilanak racing hek dipercaya punten hodam-hodam kitu teh kade bisi nyaleweng eta mah urusan lo ulah sok nyari tahu anu mapi lauhil mahfud da eta mah urusan Allah subhanahu ieu mah menyan segede hulu ucing bari nu datang teh tukang berjamaah naon ka dieu kuring teh hayang barokah padukun teh hayang barokah padukun itu kumaha we teu payu-payu wae ka dieu uang itung hek budak dihese ka payuna teh jualan sarua hese payu cek kumaha cek dukun teh ka dieu uang itung jodona budak teh budak lahir poe naon poe Rebo Rebo matang kawin ka Sabtu sabab Rebo wedal hayam Sabtu wedal careuh beak hayam goblogna jelema nya padukun abi teh kumaha deui teh nya usaha gampang usaha dia menyan segede dulu cek dukun teh bulu kukus ngapungkas ngumur kalur ka sang batara bajam rok kalapetong basura jiga kuya bajabri jiga juri be cecekna dihandap hiji nu ngageu dina liang irung korong meureun nu dina tangkal jamu monyet meureun nu dina liang bujur tai meureun aing kasih maku momong datang aing lumpat mong ditajong aing siri mang abah nyakeun cai seprit cai kokola cai panta mong disueun cai ente bari geus tiis insyaallah ku persatuan ieu intina mah sing emut we amanat Rasul ka Abadar jadi di sapinata painal bahro amikun wa hudizada kakamilan paina sapro baidun hei siapkeun parahu sabab tantangan teh leuwih berat siapkeun bekal sabab perjalanan teh masih jauh mun urang nyaah we alaikum bimujalasati ulama wastimail kalamil hukama da moal urang maot ge bakal husnul khotimah sadayana amin mudah-mudahan aya manfaatna cekaplah da abi bade aya bujengan deui kita ketemu lagi
di gelombang yang sama sadayana sing sehat amin. Ya Allah mudah-mudahan abdi sing diberkahkeun rezeki sadayana. Oge urunan urang nu hareuras sing dileuleskeun hatena. Amin. Nya kitu deui tadi dikuatan di mana pupus urang sing didakayan dihapunten dosa bari husnul khotimah. Bade dihapunten dosa abi moal. Keune nya bunya mun abi bahasa kasar sok rada suasia da emang asli ka santri sok kieu. Asli teh lain dijijieun lain kur di panggung hungkul. Da memang urang ditu mah ngobrol kasar ya cikalong singkir tukang moro bagong hungkul di ditu. Tapi ngalahe lagamna di ditu nyebut sia teh sia teh kitu. Sia gitu urang ditu mah. Tamun aya nu mobil aya ge mobil jeung mobil tabrakan jeger urang Tasik urang itu mah mobil jeung mobil tabrakan jeger. Matak di ditu mah suara klakson ge beda titit 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 gitu ditu beda. Mudah-mudahan sing aya manfaatna abi ka dieu pamuda sing beuki pinuh pangajianana amin. Bari ibu anu ngadukungna sing beuki digampangkeun tina sagala rupana amin. Anu gaduh masalah mudah-mudahan sing dilenglangkeun amin. Sakit nu kapiatur mudah-mudahan aya manfaatna kutu mayang dina ari-ari abirek balik ka pamayang kade bere adrahi. Aya Cemai jeung Ceiis pidato sakitu wae sabab parasmanan kaburu tiis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.